wabarakatuh. Tepangkeun Nabmi Abdi Sintiawati di kelas 11 MIPA 3. Dina danget ieu simkuring bade ngadugikeun biantara anu judulna Ngamumule Budaya Sunda. Satacana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinkeun rahmatna dugi ka urang tiasa kumpul deui di ieu tempat. Salawat sinareng salam hayu urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta kulawargana, para sahabatna sarta para umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak mewah ibu guru nuku simkuring dipihormat dinda daget ieu simkuring ngadugikeun biantara ngeunaan micinta atawa ngamumule budaya Sunda. Ngamumule budaya Sunda nyata salah sahiji kewajiban masyarakat Sunda upamana nu cicing di tataran Jawa Barat. Budaya urang teh kalintang beungharna dikawitan tina bahasanana, kasenianana, tingkah lakuna jeung sajabana. Anu kahiji nyaeta ngeunaan bahasanana bahasa Sunda. Bahasa Sunda nyaeta bahasa nu kudu dijaga lantaran upami urang hayang ngalestarikeun budaya Sunda, urang kudu dikawitan tina bahasanana heula. Lamun urang henteu ngalestarikeun bahasa Sunda, budaya Sunda nu sejenna oge pasti bakal moal kalestarikeun. Anu kadua nyaeta ngeunaan kasenianana. Masyarakat Sunda kalintang beungharna ku kasenianana diantara wae aya wayang golek, jaipongan, jeung angklung. Aya oge kasenian masyarakat Sunda anu parantos dipikawanoh ku masyarakat luar negeri. Tapi beuki dieu masyarakat Sunda beuki teu wauh kana budayana sorangan. Aya oge budaya Sunda anu geus dipikawanoh ku masyarakat luar negeri. Tapi beuki dieu budaya Sunda teh geus kaelehkeun ku budaya modern. Hadirin nu dipihormat, jadi urang teh sebagai masyarakat Sunda kudu ngalestarikeun tur ngamumule budaya Sunda. Mun lain urang saha deui atuh nu bakal ngalestarikeunana. Tong nyampe budaya urang eleh ku budaya modern. Mainnya dengan mikaresep budaya urang ari urang sorangan teresep kana budaya urang sorangan. Sakitu wae nu bisa kusimkuring ditepangkeun, hampura bisi aya kecap nu kirang merenah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.